Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Natasha Kilah Al-Zahra. Di dieu abdi bade nepikeun piantara ngeunaan kasehatan. Wilujeng enjing kasadayana, urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Esa. Nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan janten tiasa patepang rarai di acara ieu. Ibu bapa guru serta rerencangan anu kusim kuring dipika hormat. Para warga anu dipika hormat kusim kuring, dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadaya wajib ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan. Teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup anu sehat sadidinten jeung cara anu sehat. Misalna, mersihan awak arurang. Misalna, mersihan awak pas arurang keur mandi, mersihan kuku, dugi ka nyikat waos. Contoh anu sanesna, urang kedah micen runtah di tempatna. Arurang ulah micen runtah di mana wae. Komo deui amun arurang micen runtah dina solokan. Eta teh pasti bakal nganyebabkeun banjir. Teras, lamun batuk atau bersin ge, arurang kudu tutupan biwir arurang sangkan virus eta teu nyebar ka batur. Lamun urang hoyong janten jalmi anu jagjag, waringkas, urang kedah soson-soson mersihan diri urang jeung mersihan lingkungan urang, sangkan arurang bakal hidup bersih, sehat jeung nyaman. Urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajagjagkeun diri urang. Hadirin sadayana, cekap sakitu pidato tentang kesehatan ku abdi disampaikeun. Hatur nuhun kana parhatosanana, hapunten bilih aya katan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.